Para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng atuh mangga ngaturkeun nuhun kasugri kaundang sadaya gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Atuh perkawis alhamdulillah Mang Jaya masih tiasa nepangan mitra di Yuswa atau nincak taraje 8 hiji nya baru atuh bade naik ke 8 hiji gitu nya 80 naik ke 8 hiji dan lansia paripurna gitu loh betulnya alhamdulillah. Namun ya gitu para mitra alhamdulillah masih kena tiasa gerakan-gerakan seperti sanes mah nya mangga aduh para mitra jalan siap, bagi kalan-kalan sepeda siap. Senang bagaimana para mitra? Tuh gerakan-gerakan. Upami para mitra orang tiasa ngagerakin badan ku anjeun atau badan sorangan di tempatnya sorangan di masing-masing. Di bumina masing-masing ya tuh. Para wargi Mang Jaga biasa. Nah, pada sholat subuh para mitra sareng sajawina atuh sabada urang miridan cengen teh aya waktos kene waktos nah sababaraha menit atau napi sababaraha aya ulah jam-jaman ulah ieu babaraha sababaraha menit para mitra biasa ku urang dipiceun ku gerakan-gerakan anu mana ningkatkeun ajen kasehatan badan urang seueur cara mangga buka we lah dina literatur bae di mana kasenengna di dinya buka we ka naon kasenengna mangga gerakeun di badan urang nurutkeun aturan aya wilujeng ada mungkin. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Tumangga para mitra urang hanca we dongengna nuju dueuna nyaeta gelebugna angin rawa onom karangan saderek Aan Merdeka Permana. Ayeuna para mitra teu karawasnya para mitra nincak bagian ka-30. Para mitra anu mulia, harita teh para wargi sadaya kuwuci beuri harita teh tuluy nyarita. Aduh. Nah, atunya aya kulimperan ieu kaula. Aduh. Ampun teh limperan teh kabina-bina. Nah, atuh ieu nya. Kuwuci beuri ujug-ujug nyarita kitu bangun anu reuwas. Hor. Limperan urusan naon jeung kuwuci beuri? Ceuk kuwuci sontrol ngareret ka gigir. Sabab tumpak kuda teh harita teh para mitra sadaya rerendengan. Memang para wargi sadaya sora kuda ge memang kokotoplakan harita anu ngayakeun perjalanan teh. Atuh para wargi sadaya kalan-kalana kuda aya sorana cenah meuni muringis oge. Kitu teh di perjalanan. Atuh para wargi harita teh barang aya pertanyaan. Ti kuwuci sontrol salajengna kuwuci beurih teh anjeunna ge ngajawab. Ieu nun jam numawi oge. Jam saku nu ku kaula teh asa teu kapangih na pesak ieu teh. Buah-buah tinggalin di tempat karyaan tadinya. Ceuk kuwuci beurih para wargi sadaya. Nya geus kitu mah para mitra kuwuci beurih teh cupu capa. Nya eta ngarampaan kana pesakna. Nah aya atawa eueuhna jam teh. Geus jelas jam eueuh mah para wargi. Atuh kuwuna ngeula harita teh ngengklokan. Uluh. Nah, make poho kitu. Oge eta teh barang anu maha kacida apanan? Ceuk kuwuna ngeula milu miheulaan para wargi sadaya harita oge. Nya atuh memang manehna atuh handeueuleuun hapunten milu miheulaan nyarita kulantaran ngarasa handeueuleuun lantaran ari jam saku tepan zaman harita mah kacida mahana teu sagawayah jalma nu bisa meuli jam samodel kitu nya di antarana bae bangsa juragan kuwu nu bisa meuli jam model kitu teh. Aya oge cenah bangsa menak-menak sejena jeung para sudagar nu bisa meuli jam samodel kitu dina waktu harita mah.
Ku Ciberih ge para wargi sadaya tuluy nyarita deui. Ish, atuh sumuhun. Sanes we mahal pangaosna. Tapi nu utami mah pan eta teh pamasihan ti Tuan Residen tahun kapengker no. Hari Tuan Residen ieu teh pan pamasihan ti Gubernur Jenderal ti Batawi. Ngahaja ngabagi-bagi kange urang-urang sadaya. Ari pek teh ayeuna kalah ka dileungitkeun geuning. Ceuk ku Ciberih para mitra sadaya, beuki tambahan deuleun malah mah dibarungku ngarasa salempang. Lamun seug eta jam cenah atuh cenah kagegelan ti Tuan Gubernur teh nepi ka leungitna. Eta nu jadi pikiran pikeun ku Ciberih teh para wargi. Para wargi anu mulia, bari di perjalanan teh para mitra sadaya, harita teh anjeunna memang kaayaan teh dina kaayaan keur memejeuna janari. Atuh memang kadenge eukeur mah eukeur di pasisian. Atuh kalan-kalan kadenge soracih cirege cenah para mitra di perjalanan teh. Kadenge kumanehna eukeur mah deukeut cenah di dinya teh deukeut pisan solokan atawa susu. Harita ge barang ku Ciberih cumarios sapertos kitu. Kubu nanggela ngengklokan. Aduh, moal mendakan atuh barang jiga kitu mah. Eta mah atuh moal mendakan atuh jeung ku Ciberih. Barang model kitu mah. Kumargi eta mah langsung dicanak ti Holan eta teh. Ai Holan oge. Nyanakna teh ti Parancis teh. Kitu nu may oge. Janten eta mah jiga nama moal mendakan we barang model kitu mah. Paten barang asli teh. Ceuk ku nanggela beuki nambahan bingung keur ku Ciberih. Atuh para mitra ku Ciberih ge tuluy ngajawab. Ih, mawi kitu pisan nun. Mun mah aya nu haat nganterkeun kawulanya pikeun balik deui ka kampung Haniwung. Meureun nya kawula bakal meresan duit ieu. Mersen maksud mersen duit gulden we. Lamun seug mah aya ieu nu kersa nganterkeun kawula nya eta balik deui ka kampung Haniwung. Ari maksudna mah sanes eta bade milarian jam pesak teh sumuhun. Kitu moy oge. Keun lah. Kawula mah terus terang we. Kajenting ieu we onyoy nya pokona mah ieu lah. Kajenting kaluar ieu we. Duit golden teu naon lah pokona mah. Lamun seug aya nu daek mah nganteurna ceuk ku Ciberih. Sanes jeung ku Ciberih. Tapi nah yakin jam saku teh kakantun di tempat karyaan. Tah ieu nu kedah diemutkeun heula teh. Bok bilih eta jam saku teh ragrag di tengah jalan. Tah hanas urangnya mohon wangsul deui ka ditu. Maksudna mah bade eta mohon bade urang teh sadaya bade mohon ngabantun eta jam pesak teh tapi di dituna teu aya. Mangga atuh emut-emut langkung paos heula jeung ku Ciberih. Bilih ieu mah tabuh laku kitu tah. Panas urang ka ditu deui ari seug teh jam di ditu teu aya. Mangga nah eta yakin jeung ku Ciberih teh yakin 100% yen eta jam saku teh kakantun di tempat karyaan di kampung di ditu teh. Muhun kitu tah. Omong ku nanggela para mitra sadaya. Manehna hayang nyaho kumaha jawaban ku Ciberih sabada meunang pertanyaan saperti kitu. Para wargi kaum dangu atuh harita ku Ciberih langsung ngajawab kana pertanyaan tadi. Ih, atuh puguh yakin pisan. Yakin pisan harita teh bade ngibing tayub. Jam disimpen heula dina meja. Kitu moy oge. Aduh, kaleresan pisan. Eta we kapopohokeun babakuna malah. Hehehe. Eta
Waktos ieu teh waktos ibing tayub teh kabopohokeun. Kitu tahu baku nama nu may oge. Ari pamemut jisim kuring mah teh jam teh masih kena di ditu. Kitu may oge. Saur kubu Cibeurih para mitra. Ngayakinkeun cenah ka kubu Nanggela yen jam saku teh masih aya di ditu nyaeta di kampung Handiwung teh. Lantaran ditunda nage dina meja waktu manehna rek ngibing teh para wargi. Barang harita teh para wargi sadaya gunem catur teh rupina mah kakuping oge kadangueun oge ku Juragan Bendarawadana. Malah Juragan Bendarawadana harita teh anjeuna bari ngalieu kapengker. Anjeuna cumarios saperti kieu. Ya, ari geus ngarasa yakin kitu mah atuh. Mending balik heula we ka ditu ka kampung Handiwung. Sok saha nu deuk haat maturan ki Kuwu Cibeurih, pikeun maturan keung. Pan tugas ecet sebakalaya upahna duit golden. Lain kitu cenah Kuwu Cibeurih. Saur Juragan Bendarawadana para mitra ngulincer ka anggota rombongan. Atuh Kuwu Cibeurih ge harita teh yang teras ngajawab, yaktos, kitu pisan gamparan. Pami aya manu kersa semun nganteur jisim abdi. Kaditu ka kampung Handiwung sawios lah. Jisim abdi mah ye sadia ieu we sumuhun artos golden. Kitu tah gamparan. Cek Kuwu Cibeurih deui. Tah, cing saha nu kira-kirana sanggup? Sanggup nganteur ieu Kuwu Cibeurih. Harita para mitra ujerer nyarita. Atuh sawios jisim abdi we nu keur sajajab atuh gamparan. Si ujer nyelengkeung para mitra sadaya. Duka haat aya kabela ka pangagung daek kitu sotenan. Duka dumeh bakal diupah golden. Eta para mitra eueuh nu nyaho kabeh oge. Ngan anu nyaho dina hate-hatena iwa ti hate ujer sorangan. Harita ge para wargi sadaya Juragan Bendarawadana harita teh cumarios deui. Geuning aya nu sanggupeun hae Kuwu Cibeurih. Sok atuh kadinya. Naon teh hartina mah kumaha atur-aturanana. Saur Juragan Bendarawadana. Malah dayat ge nyelengkeung. Jisim abdi ge kersa kaula nun. Jang dayat ujug-ujug nyelengkeung we para mitra sadaya nyebutkeun kersa cenah harita teh. Atuh para mitra kumaha atuh Aki Darum. Harita teh barang ningali boh ujer boh dayat sarua pada daek cenah mulang deui ka kampung anu tadi tempat karyaan teh. Kampung Handiwung nganteur Kuwu Cibeurih. Aki Darum harita cumarios atanapi nyarita kadayat jeung ka ujer. Salajengna harita Aki Darum teh ngagebes kadayat. Ngajedog sia. Make jeung duk ulah ilu teu puguh sagala di sia bari oge. Mangga se ngajedog di dieu. Naon sia make ulah ilu sagala. Cik Aki Darum nyarek jang dayat. Hari jang dayat tuluy nyarita deui. Ari Aki. Nah, ya, ieu mah rek ke babakti. Dumeh rek babakti kadunungan. Ya, pokona mah nya mantuan juragan kubu. Make dituding teu balik sagala ari Aki. So aya wae Aki mah. Batur mah hatrek mantuan juragan kubu. Ieu mah disebut teu balik. Aki teh kumaha teh nya? Cik jang dayat para mitra dumeh digelendeng. Da maneh mah ye. Lain dumeh dek babakti teuing ka juragan kubu deuleu. Eta ngadenge aya upah-upah kitu. Kakara ta. Ini rancung ceuli teh. Dasar sia mah deuleu. Ngakana eta we. Upah ngirup teh. Omong Aki Darum. Abdi mah teu hayang diupah ki. Kami mah alatan hayang balik deui we ka kampung Handiwung.
Geuning matak pikarasep di ditu teh nya di kampung Handibung teh. Asa betah uing mah di ditu teh kieu. Nyaan. Nyaan lamun aya nu mulung minantu daek uing mah cek Jang Dayat para mitra sadaya. Dasar ai sia. Mun kitu mah pasti meureun aya nu dianjing cai di ditu teh nya. Pasti urusanana deuk nyusul-nyusul bikang sia mah meureun nya. Eta kagebang beureus sia mah. Kagemang meureun tah. Ku mojang lenyang. Ku sinen teh meureun nya. Cek Aki Darum. Ari Aki sok aya wae. Ulah tutudin dengan kitu Kim pamali. Sok tudang-tuding. Ayo ke nu dituding ku Aki teh. Bi henteu kumaha kepan Aki dosa. Nuding ka batur. Sok tudang-tuding ya. Cek Jang Dayat para mitra sadaya. Aki Darum mah dikitukeun ku budak ngora teh para mitra sadaya. Seolah-olah can asa kaunghak. Tuluy Aki Darum nyalita deui. Aing mah lain nuding tanpa bukti sia bedul. Tamaneh ku kami ya kailikan pisan ngan kulat-kelet we karongeng. Waktu sia tadi karongeng nu ngibing teh di deuleu-deuleu teh. Sia mamata teh mani kulat kelet we nya. Ngan eta waing di deuleu-deuleu teh ngan eta we kana bikang. Dasar sia mah cek Aki Darum. Para wargi sadaya ari geus diomongana kitu mah Jang Dayat ge ngabelehem jiga domba ele. Da nya karasa ku dirina waktu aya di kampung Handibung teh meuni asa betah-betah teuing cenah para wargi sadaya. Komo barang harita diberes sawader mah cenah para mitra kurongeng. Aduh nyaan tuluy ngibing meuni guplak-giplak teh para wargi meuni asa cenah kasawang keneh eta imutna imut anu manis di rongeng teh dasar rongeng teh atuh imut ngandung pangirut eta kelet ngandung pamelet cenah para mitra nepi ka Jang Dayat ge geus teu bisa majar kumaha. Para wargi geus kitu mah ku wuci beurih ge para mitra sadaya nyarita. Sing demi ye. Kaula ge lain akon-akon leugit barang. Wani disumpah kaula ge ye. Kaula hayang balik deui ka kampung Handibung teh. Ye, lain dek maranan rana lain. Maranan rongeng Aki lain. Sok aya wae deui nya. Ku wuci beurih ujung-ujung nyarita kitu jiga nu sieun katudingan, jiga nu kaisinan para mitra sadaya. Sok padahal atuh harita teh cenah para wargi sadaya Aki Darum mah nyarita teh kadayat. Da memang bener cenah kitu. Ayeuna para wargi eta caritan Aki Darum. Atuh cenah kadanguna ku wuci beurih mah jiga anu memang cenah keur neuleuman hatena. Atuh para wargi sadaya puguh we langsung ku wuci beurih teh nyarita saperti tadi. Para wargi anu mulia dina gunem catur harita. Dina pamustungan nama ku wuci beurih balik deui ka kampung Handibung. Sababnya kana jam saku pamere gubernur jenderal teh. Inyana dibaturan ku si Ujer jeung Jang Dayat nu keukeuh hayang milu maturan rombongan anu sejena. Atuh cenah para mitra hapunten. Anu milu maturan rombongan anu sejena kapaksa nungguan di jajalaneun anu rada mengkol. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Nya harita ge langsung atuh eta para wargi ku wuci beurih dibarengan harita teh ku Jang Dayat jeung Ujer. Harita teh malik deui oge langsung kudana harita teh dilumpatkeun ngan teu pati tarik kulantaran ti peuting para wargi. Manehna salse we atuh di perjalanan teh. Nya memang kaayaan di perjalanan eukeur mah eukeur dina kaayaan peuting para mitra. Sora cihcir ge kadenge harita teh meuni jelas atuh
malah kalan-kalan hihimna sora kuda oge atuh kadenge keur mah peuting cenah dina kayan sepi jempli. Para wargi sadaya, harita para wargi sadaya atuh kabeneran pisan kuwuci beurih teh para wargi rek neang cenah jam anu tinggalin teh di kampung Haniwung lantaran eta jam teh persenan pamereti gubernur jenderal nya inyana dibaturan ku si Ujer jeung Jang Dayat. Dina kayan peuting harita di perjalanan kadenge sora cih-cirege para mitra meni jelasna keran malah maku wuci beuri harita ge tuluy nyarita. Lain euy, kaula mah asa ngarasa hemeng nya euy. Nah, jalan teh ayeuna mah karasa asa beda teu jiga tadi. Heeh. Moal mah urang teh salah jalan. Moal mah urang teh hartina mah nyasab ieu teh. Aduh. Asa ararane. Asa ararane kami mah deuleu euy. Cing kumaha pamanggih maneh Ujer? Dayat ceuk wuci beurih bari ngalaunkeun kudana para wargi sadaya harita. Harita para mitra si Ujer anu nyarita teh. Mawi sim abdi teh bade nyarios kitu tadi teh gambaran. Sumuhun. Nah, hanya jajalaneun anu nuju di sorang teh teu jiga tadi. Aneh. Apanan tadi mah jalan teh meni sakitu ngabulumbungna. Sareng sakitu laleuningna jabi lega. Nah, ayeuna ari kasorot ku cahaya bulan bet jembat pinuku ka kayon ieu teh. Beuh. Asa heran mun si abdi ge mun. Cek si Ujer sarua bingung. Lain euy. Di palebah dieu tadi teh baranang ku Damar Sewu. Jeung eta asa keung gitu euy. Heeh. Sora eta ajag babaung. Aduh. Aing mah kumaha nya ye? Aduh. Jeung Damar Sewu bet jadi areueuh. Beuh. Aneh aing mah ye. Aneh pugu ge. Damar Sewu ge areueuh. Pek tingali ku nyaneh tah. Aduh. Nyaan ye. Jadi eueuh Damar Sewu ge. Keke untung we kerjaan bulan deuleu we Ujer. Dayat. Coba ye. Mun teu kitu meureun urang teh medem we. Jeung cara neom. Nyaan euy. Sampieu asa sararieun ding. Asa keung kami mah. Ceuk wuci beurih beuki katembong semu bingungna para warga. Jang Dayat oge harita teh tuluy nyarita. Abdi apa? Di dieu teh kekembangan tingrung gunuk. Di palebah ditu teh aya kaca-kaca anu dipapaes ku diraweuy-raweuy ku kertas warna-warni. Anehnya. Nah make teu kapendak ayeuna mah geuningnya. Cek Jang Dayat ge sarua kabawa geumpeur para mitra. Sora anjing kadenge masih kene babaung ti kajauhan melewung. Mata keung cenah kanu keur di perjalanan. Tapi para wargi sadaya nya di jajalaneun teh teu jiga samemehna. Dina kaayaan kitu mah teu jiga samemehna para mitra sadaya. Lian ti taringulna ku batu jeung jembet ku kakayon teh oge geuweuman liwat saking. Jiga-jiga eta tempat teh arang langka cenah katincak ku manusia. Kitu tanda-tandana di eta patempatan teh. Ujer ge tuluy nyarita di uluh-uluh. Nah, urang teh bet aya di tempat ieu nya gambaran. Wah, mah tadi teh parantos kalangsung kitu. Cek si Ujer para wargi sadaya. Harita teh bari ngalaunkeun kudana. Wah yo, urang teh parantos ngarempak pantrangan nu kagungan hajat apaan? Cek Dayat. Ngarempak pantrangan kumaha ari maneh Dayat? Cek wuci bari. Tuluy Dayat ge nyarita deui. Sumuhun. Tadi teh samemeh urang mulang. Ku utusan teh di wawadianan. Yen omat cenah ulah ngalieu ka pengker.
Ari tadi pan sadayana ge sababaraha kali alieu kapengker da. Angot urang matiluan mah sasat mulih deui kapengker apaan. Kitu tah ge. Cek Jang Dayat para mitra sadaya. Harita kuwu Ciberih ngeureunkeun kudana, pon kitu deui si Ujer maranehna ting hariul dina kudana masing-masing. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Harita kuwu Ciberih barang ngadangu katerangan ti Dayat samodel kitu. Atu anjeuna kuwu Ciberih ngagerendeng. Boboa euy. Kitu ceuk kuwu Ciberih para mitra sadaya. Ari Ujer ngarasa heran naon sababna eta kuwu Ciberih make nyebutkeun boa-boa. Atu tuluy Ujer ge tumanya ka kuwu Ciberih. Buah-buah naon gemparan? Ceuk si Ujer para wargi sadaya. Buah-buah Ujer euy. Buah-buah lah pokona mah buah-buah. Ceuk kuwu Ciberih ngagerendeng deui. Sumun gambaran buah-buah teh buah-buah naon atuh? Dayat ge manehna hayang nyaho para mitra. Kana kretegna hate kuwu Ciberih. Buah-buah kuwu Ciberih boga pamanggih anu beda jeung manehna. Tungtung nama para mitra sadaya Ujer teh nyarita deui. Ayu teh urang marulih deui we ayeuna mah sadayana ah. Yo, tos nyarios buah-buah mah. Bade naon diteraskeun oge suhu. Lamun saya urang marulih dewe mah. Cek si Ujer para mitra reka malikeun kudana. Sedengkeun kuwu Ciberih harita teh tuluy harita nyarita deui. Ish, mangke hala euy. Mangke anan heula yeuh. Ari nasib jam nuku kaula dikumakeun yeuh. Pan eta teh sarua jeung nasib kaula. Lamun ka eta jam leungit, atuh pangkat kaula bisa-bisa dicopot ku tuan residen. Jadi anggap awuntah teu hormat kanu merena. Jeung teu bisa ngajaga. Pokona mah. Teu bisa ngajaga tah. Pokona mah kaingetan ti juragan gubernur. Pikir tak kumane. Yo, kumaha yo. Lamun seug nepi ka kami dicopot dina pangkat kuwuna. Cukup Ciberih teu genah hate para mitra. Lamun seug eta jam teu kapanggih deui kumanehanana. Nyari Kang Oji sim abdi mah nyangeman we gamparan sok asal. Ceuk si Ujer menta tajakan. Sok asal naon euy? Ceuk kuwu Ciberih. Cumun sok asal tambihan dewe guldenna. Tema si Ujer. Eta kasempetan dimangpaatkeun ku si Ujer boh Dayat para mitra sadaya. Kumaha atuh kuwu Ciberih? Waktosna kabujeng see.